Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring Kang Tile dina acara Carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kumaha atuh dararamang mitra? Alhamdulillah pami dararamang mah eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan, disehatkeun dohirna pon kitu deui disehatkeun batina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Urang nuluykeun deui hanca carita mitra dina jujutan hanca carita nu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting nyatana ka Nyi Sarah Jang Panji Oding Katut Kang Ipin anu mana harita nuju ngobrolkeun pangalamana sewang-sewangan satosna di teangkeun ku awewe kajajaden. Kumaha atuh mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Tah kitu tadi teh aya sora awewe anu ngagerowan ka abdi. Ceuk Nyi Sarah sanggeus rengse cacarita. Nya lamun kitu mah tuh kajadianna sarua jeung anu kajadian sababaraha peuting anu katukang. Apan aya anu gagerowan ka akang oge. Samalah sarua sora awewe manehna teh nita kaluar. Ngan hadena harita akang teh keur eueuh di imah. Lantaran ngantur Nyai teh sareng ambu ke rumah sakit harita teh. Ta isukna basa akang mulang dicaritakeun ku emak jeung ku abah. Tah peutingna basa akang indit deui ka rumah sakit nganterkeun salin keur Nyai teh geuning. Aya anu datang cenah ka imah saurang awewe sarta manehna nanyakeun akang. Ngan harita teh ku abah dibejakeun lamun akang keur aya di kota lantaran aya pagawean. Tah peuting eta bareng jeung kajadian maotna si Uyeh pagawe Sarkum. Da basa akang mulang ka imah teh kayaan di lembur geunjleung ku ayana si Uyeh maot. Alatan beuheungna aya anu ngegel. Kawasna lamun peuting eta akang aya di lembur geus pasti akang anu waris maot teh. Ceuk Oding nyaritana bari pepetan nerangkeun kajadian sababaraha poe ka tukang. Lamun ka imahna ya saurang awewe anu datangan hadena Oding harita keur eueuh di imah. Anu kajadianna sapeuting rejeung jeung maotna si Uyeh. Samalah domba Sarkum oge aya nu paeh hiji sarua beuheungna gorowong.
Alah, boah heueuh Kang. Lamun aya di imah mah boah akang anu maot teh. Heueuh sigana mah kitu Ipin. Tapi saha awewe anu datang ka imah akang teh? Tanya Kang Ipin beri melong ka Oding. Nya duka teuing lantaran ceuk bapa akang teu pati sidi kana rupana da poek meureun. Samalah kana sorana oge teu apal cenah. Geus kitu tuluy ngaleos. Saterasna kamana eta istri teh ngaleos namang? Tanya Jang Panji anu keur pogot ngabandungan. Nya eta teu nyahoeun bapa mang teh. Lantaran gancang pisan cenah ngaleosna. Sanggeus dibejakeun emang eueuh mah manehna teh gura-giru indit, tuluy ngiles diteureuy ku poekna peuting. Walon Oding bari rutret kanu keur ngabarandungan. Be jadi kieu kayaan di lembur urang teh jadi teu aman nya. Hirup asa teu tentrem, palaur sawaktu-waktu nyawa urang aya nu ngadodoho. Heueuh kitu. Anu matak si awewe kajajaden teh kudu gancang kajahoan saha-sahana. Sarta kudu dimusnahkeun. Kakara lembur bakal aman deui. Tapi saha si awewe kajajaden teh atuh anu sabenarna? Ari ngeunaan saha-sahana mah teu apal. Tapi kacurigaan akang ka Nyi Sawitri ku ayeuna mah beuki nambahan. Sababna naon Kang? Ieu Ipin, ari sababna mah nya. Sababaraha poe ka tukang, apan sararea oge pada nyaho. Lamun akang teh riributan jeung Sarkum. Alatan harita akang nyangka awewe kajajaden ka Nyi Sawitri. Ku kituna, tangtu manehna teh pasti ambekeun ka akang. Terusna? Nya terus peutingna aya nu ngageruan ka akang nitasangkan kaluar. Sarta geus pasti bukan niat jahat hayang ngalanyawa akang. Tah ku ayana kajadian eta, lamun seug disambungkeun jeung kajadian ayeuna tangtu aya hubunganna ieu teh. Sok geura pikiran. Naon hubunganna? Leres naon hubunganna mang? Kang Ipin jeung Jang Panji pilih genti tumanya. Sedengkeun Nyi Sarah jeung Ambu Uneh ngabarandungan kalayan Daria. Hubunganna mah kieu Jang. Tadi sore akang ningali Nyi Sarah keur ngobrol jeung Nyi Sawitri palebah pengkolan. Nya sok sanajan teu ngadenge kanu keur dicaritakeun. Tapi akang bisa ningali lamun Nyi Sawitri teresep ka indung Ujang. Samalah moal buah ijideun. Lantaran sidik jelas katingali tina sorot panona anu ngagambarkeun amarah. Ceuk Oding bari ngareret ka Nyi Sarah. Nah laras mate pendak sareng Ibu Sawitri. Bener Jang. Tadi sore emak amprok jeung manehna palebah pengkolan. Basa mereka imah titin bibi hidap. Ya maksud terek neang orok tapi teu jadi. Lantaran ti sanggeusna amprok jeung manehna dumadakan mah teh jadi tegerna hate pating sareblak. Jeung deui mah teh teu kuat tingali sorot panonna meni asa muringkak bulu punduk. Titingalian teh bet asa ngagebur beureum. Sieun mamangan untung tadi teh kaburu datang Kang Oding. Manehna tuluy ngaleos. Ceuk Nyi Sarah ngajelaskeun kalayan jentre. Naon mak nu dicaritakeun sareng Bu Sawitri teh? Tanya Jang Panji panasaran hayang nyaho kana eusi obrolana. Teu loba nu dicaritakeun mah. Ngan manehna teh mere ancaman ka emak. Anu matak emak teh jadi tegerna hate. Ancaman? Naon ancamanna teh mak? Kieu ancamanna teh. Sarah, maneh ulah boga niat rek ngarebut Kang Sarkum tina leungeun kuring. Lamun teu hayang goreng akibatna. Tah kitu si ancamanna teh. Sok padahal abdi mah saeutik oge geus teu boga niat hayang ngarebut Kang Sarkum ti manehna. Geus cukup ka nyeri anu dibikeun ku manehna ka abdi. Samalah lamun dina hiji waktu Kang Sarkum hayang balik deui, abdi geus moal bisa narima. Ceuk Nyi Sarah ngabejakeun ancaman Nyi Sawitri ka manehna tadi sore. Ngadenge kitu Jang Panji jeung anu sejena silih reret. Teu lila pok Oding ngomong. Tah bener lamun kitu mah ceuk kakang oge aya hubunganna. Kusabab sore na si Sawitri nyarita kitu ka Nyai. Nah ari peuting najol aya kajadian kieu. Ku ayeuna akang geus ngarasa yakin
Lamun siluman awewe kajajaden teh tayalian ti Sawitri pamajikan Sarkum, tah kitu ceuk akang mah. Ceuk Oding nyaritana dari pisan mitra, pikeun dirina ku ayeuna geus boga hiji kayakinan anu kuat. Lamun siluman awewe kajajaden teh tayalian ti Nyi Sawitri. Tah kitu jang nurutkeun Mang mah. Tapi kumaha nurutkeun Ujang? Tanya Oding ngareret ka Jang Panji anu harita tuluy ngahulang mikiran caritaan anu bieu ditepikeun ka sararea. Dina hal ieu Jang Panji oge ari kacurigaan mah aya. Ngan bae teu bisa gagabah. Lantaran bisi nyalahan anu akhirna jadi fitnah. Jang, nah kala ngahulang. Cing sok kumaha nurutkeun Ujang? Nya tiasa janten Mang kitu. Mung bae urang teh teu acan gaduh buktina anu kiat. Tah kumargi kitu, ku abdi bade ditalungti keula kalayan apik sareng taliti. Sangkan teu gagal di sapertos anu atos-atos. Tah bener ayeuna mah Ujang anu kudu nalungtikna. Ceuk Oding keur kitu pok ambu Uneng ngomong. Nyai, ambu mah hariwang sok sieun enya siluman awewe kajajaden teh si Sawitri. Sarta manehna boga niat rek ngalah nyawa Nyai. Lantaran sieun Jang Sarkum salakina direbut deui ku hidap. Ceuk ambu Uneh bari ngareret ka anakna. Sumuhun ambu abdi oge palaur kitu. Anu matak Nyai ceuk ambu mah. Hadena hidap teh sok geraneangan deui pisalakieun saurang lalaki anu mikanyaah ka hidap. Lantaran hidup teh geus lila lelengohan hirup sorangan. Samalah geus leuwih ti 10 tahun dilana. Disaprak pepegatan jeung Jang Sarkum. Ah ambu mah, nya kedah milarian pisalakieun ka mana atuh abdi teh. Da teu gampang ambu. Sajabi ti kitu umur abdi teh tos maju ka kolot. Kawasna asa kirang pantes lamun kedah beger deui teh. Abdi teh isin atuh kupun anak Jang Panji sareng si Nyai. Walon Nyi Sarah nyaritana ditungtungan ku seuri. Red ka anakna Jang Panji anu keur ngabandungan bari mesem. Oding jeung Kang Ipin pating serenge. Nya heueuh ari umur mah geus maju ka kolot. Tapi apan hidap teh acan kolot-kolot teuing. Kakara oge 40 tahun leuwih umur hidap teh. Jadi tangtu pantes kene lamun hidup boga niat pikeun ngamimitian deui muka lambaran kahirupan jeung saurang lalaki anu anyar. Tapi kudu anu nyaah ka hidap sarta daek narima ka Jang Panji jeung Nyi Sari. Nya ambu tapi da teu aya atuh pamagetna. Walon Nyi Sarah bari neuteup ka indungna. Lain eueuh tapi hidup anu embung. Lantaran ti sanggeusna pepegatan jeung Jang Sarkum bet siga anu nutup diri ti lalaki teh. Ceuk ambu Uneh nyaritana dari pisan. Ngadengi kitu Nyi Sarah rumenghap narik napas jero. Bangun berat luk tungkul paromana alum. Tos ambu ulah nyaritakeun hal eta. Lamun kedah jujur mah abdi teh kapok lamun kedah ngabangun rumah tangga deui teh. Sok inggis dina hiji waktu meunang deui kanyanyerian anu sarupa jeung baheula. Abdi teu sanggup lamun kudu ngalaman deui hal eta. Jadi pikeun abdi mah teu nanaon lamun kudu saumur hirup teu boga salaki deui oge daripada boga salaki tuluy nganyeri. Walon Nyi Sarah dirina bener-bener teu hayang lamun kudu ngawangun deui rumah tangga jeung saurang lalaki anu anyar. Lantaran sieun meunang di kanyerian cara ti Sarkum baheula. Sareta nepi ka ayeuna sakitu geus 10 tahun dilana. Tapi Nyi Sarah can bisa poho kana eta kajadian. Ulah kitu Nyai ari taeun teh. Ulah jadi kapok pikeun boga salaki. Lantaran cantang tu anu kajadian baheula baris kapanggih deui. Sajabi ti kitu teu sakabeh lalaki kawas Jang Sarkum. Buah salaki hidup anu anyar mah bisa leuwih nyaah sarta ngahargaan ka Nyai. Samalah bisa ngajadikeun pikeun batur hirup nepi ka kolot lamun diparengkeun nepi ka paket rok itek. Ceuk ambu Uneh nyaritana leuwih daria. Sareta di Bandungan kunu araya di dinya. Laras ambu, mung saha atuh pamagetna anu kersa ka abdi. Da teu aya. Nyacan aya ayeuna mah. Tapi kumaha lamun hidup
ngarangkep we atuh ka Jang Oding. Apan Jang Oding teh geus lila ngaduda. Ceuk Ambu Uneh make hayang boga pikiran ngarangkepkeun anakna jeung Oding. Naon Ambu? Sok ka mana wae ari nyarios teh Ambu mah. Walon Nyi Sarah bari ngareret ka Oding anu harita keur ngabandungan. Nya barang ngadenge caritaan kitu nya puguh bae kaget. Teu nyarita ka mana bae Ambu mah Nyai. Anu jelas Ambu hayang ningali hidup ngawangun deui rumah tangga. Sabab Ambu teh geus kolot, umur mah teu nyaho teuing engke, teuing isuk dipundut ku Pangeran anu Maha Kawasa. Tapi samemehna Ambu hayang nyaksian heula hidup ngalaman hirup bagja anaking. Tak kitu pamenta Ambu teh. Ceuk Ambu Uneh nyaritana dumareuda. Teu lila pok deui ngomong. Jang Oding, kumaha lamun ujang ngarangkep jeung anak Ambu Nyi Sarah? Nah kira-kira nadaek atawa henteu? Ambu Uneh tumanya ka Oding bari neuteub. Kumaha nya Ambu ieu teh? Margi keudang ngemut heula abdi teh teu tiasa didadak sapertos kieu. Walon Oding jadi samar polah da puguh gugup. Ceuk kuring mah Kang geus teu kudu dipikir heula. Adena langsung we tarima jeung dipiraku akang teh teu hayang ngahiji jeung Nyi Sarah. Teu bisa kitu Ipin. Sagala rupa oge atuh kudu dipikiran heula anu asak. Da ari ngawangun rumah tangga teh lain keur kaulinan. Walon Oding dina palebah hal ieu mah teu bisa gagabah mutuskeun. Benar Jang Oding, rumah tangga teh lain ulinan. Anu matak sok kadinya pikir heula cing asak. Sangkan teu matak kaduhung kenah. Tapi lamun ujang daek ngarangkep ka Nyi Sarah anak Ambu, tangtu Ambu teh bakal ngarasa bunga sarta bakal regreg. Ceuk Ambu Uneh siga nu maksa. Sangkan Oding daek ngahiji jeung Nyi Sarah. Oh Ambu mung bae kedah ditaros heula Nyi Sarahna. Nah keur saeun henteu pami ngahiji sareng abdi. Ceuk Oding bari ngareret ka Nyi Sarah. Oh nyakeun urang tanya heula ku Ambu. Walon Ambu Uneh tuluy ngareret ka anakna. Nyai, kumaha lamun hidup ngahiji jeung Jang Oding nah narima? Duka atuh Ambu ku ayeuna abdi teh teu acan wakat tiasa masihan waleran. Margi bade diemutan heula. Tak kitu we teh abdi mah. Walon Nyi Sarah teu waka mere kaputusan. Sedengkeun Jang Panji hari tangan ukur ngadengekeun teu pipilueun kana eta urusan. Sakabehna masrahkeun kumaha Nyi Sarah indungna. Tapi Jang Panji moal ngahalangan lamun indungna ngabogaan niat rek ngawangun deui rumah tangga. Lantaran ngareti lamun Nyi Sarah teh sakitu mah kaasup ngora keneh. Sareta tangtu butuh ku saurang lalaki keur pibatureun hirup. Nya sok atuh lamun kitu mah. Parikiran heula kalayan asak. Ambu mah tunduh ieu teh da peuting keneh. Jadi rek sare deui we ayeuna mah. Jang Oding, Jang Ipin pek wae kadinya teraskeun ngobrol mah. Tapi Ambu mah rek ka kamarnya teu kuat ku tunduh ieu teh. Sumuhun mangga Ambu. Mangga Ambu wilujeng leleson. Walon Oding jeung Kang Ipin ampir bareng. Hayu ujang nini rek ka kamarnya. Mangga nini. Jung Ambu Uneh nangtung sup ka jero kamar. Sedengkeun Jang Panji, Oding jeung Kang Ipin nuluykeun deui ngobrol. Ari Nyi Sarah ngaleos ka dapur gur mirun seuneu. Tuluy naheur cai keur ninyuh cai kopi keur nyuguhan anu ngarobrol. Lantaran ti tadi can disuguhan cai-cai acan. Teu sakumaha lila geus norojol deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 3 gelas. Sok ditundaan dina luhur meja. Geus kitu sup ka jero kamar goledag ngagoler dina ranjang. Panona kucap kiceup neuteub kana lalangit. Tuluy ngalamun meni anteng ras inget kana kajadian tadi. Samalah inget deui kanu bieu dicaritakeun ku Ambu Uneh indungna. Anu menta sangkan dirina ngahiji jeung Oding. Renghap Nyi Sarah narik napas. Reupeurem teu lila sare tibra.
Kasugri para wargi. Mangsa alam harita teu karasa geus maju ka janari. Samalah geus rek subuh. Awak karasa beuki tiis meuni nyecep kana awak. Oding jeung Kang Ipin amitan satuluyna marulang ka imahna. Sedengkeun Jang Panji tuluy ngaleos ka pancuran rek abdas. Tekung silila geus balik deui saterusna prak ngajalankeun salat tahajud ditumbu ku wiridan husu pisan. Samalah tamat nepi ka datangna bedug subuh. Kocapkeun isukna urang lembur geus gujru deui wae. Sabab peuting tadi loba anu ngadenge aya sora pating cileger di sisi lembur. Nya terus ngagarimbung di sisi jalan silitanya jeung baturna. Lantaran loba anu teu nyaho kana kajadian anu sabenerna. Nah aya naon peuting teh? Tapi keur kitu torojol Kang Ipin anu rek indit ka pancuran. Reg eureun sarata teu talangke barabat. Nyaritakeun ngeunaan kajadian tadi peuting sakumaha anu kasaksian ku dirina jeung Oding. Anu nyaksian Jang Panji keur tarung jeung siluman kelong bodas di Tegalan. Nya sakabehna dicaritakeun taya anu kaliwat sarta dibarandungan ku nu sakur araya di dinya. Rengse cacarita, Kang Ipin tuluy ka pancuran rek mandi. Ari urang lembur tuluy baralik ka imah masing-masing. Kasugri para wargi urang caritakeun Jang Panji. Irawan Cihaneut moyan bebeja ka indungna Nyi Sarah jeung ka Ambu Une, lamun harita teh rek nepungan bapakna ka imahna. Nya saenggeus meunang idin juru turun ti imah. Tuluy leumpang kalayan salse. Di tengah jalan harita gukok amprok jeung urang lembur sarta padananya. Nya terus dijawab kalayan someah. Samalah aya oge batur salemburna anu ngajak ngobrol heula. Tapi teu lila saterusna ngaleos rek ngajugjug ka imah bapana. Nya teu kacatur di jalana mitra. Urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Sup ka pakarangan hiji imah anu katingalina meuni alus. Bangunanana gedong sigrong buruanana lega loba tangkal bubuahan. Samalah aya taman dipelakan ku kekembangan rupa-rupa. Palataranana bararesih jeung raresik. Dapuguh anu boga imahna hade urus. Ari gigireun imah aya garasi di dinya katempo aya mobil sedan hideung ngajugrug paragi sarkum lamun indit ka kota. Ieu imah bapa teh geuning meuni alus ayeuna mah. Wawangunanana anyar, gedong sigrong pakarangan lega jeung raresik matak betah. Jang Panji ngagerendeng ngomong sorangan. Itu teh bari raratreret nitenan kana kayaan di sabudeureun eta imah. Tapi ari bapana haker aya tawa eueuh nya. Buah indit ka pasar. Ceuk Jang Panji panon melong ka paleba imah anu pantona nutup. Tapi sabot keur kitu brai panto imah teh muka. Teu lila torojol sarkum kaluar. Ujang, kunaon hidup teh kalah ngajanteng di dinya. Sok kewat ka dieu nyampeurkeun. Bapa teh sono hayang ngobrol jeung hidup. Ceuk sarkum gancang nyambat kanu jadi anakna. Ngadenge kitu Jang Panji bunga lantaran bapan harita keur aya di imah. Aeh bapak, pilu jeung enjing pak. Teu nuju angkat ka mamana pak. Ceuk Jang Panji tuluy nyampeurkeun ka bapana. Solongkrong munjungan. Ya etah henteu we ayeuna mah keur salse bapak teh. Aya oge pagawean da geus aya anu ngurusna. Aeh, sok Jang, ayo asup ka imah. Sarkum ngajak asup ka anakna. Mangga hatur nuhun pak. Sup sarkum ka jero imah dituturkeun ku Jang Panji. Teu lila geus araya di jero. Jang Panji raratreret nitenan kayaan di jero imah katingalina paparabotana meuni pretek aralus kawantu hargana marahal. Jang, sok diuk heula ka dinya. Oma tong asa-asa. Da ieu teh imah bapak. Anu ngandung harti imah Ujang sorangan. Mangga pak.
Walonjang Panji gek tiuk dina korsi anu empuk. Sedengkeun Sarkum tuluy ngaleos ka tukang rek ngebejaan bojona Nyi Sawitri anu harita keur aya di dapur. Jang Panji sabar nungguan bari teu weleh rarat-reret. Ditenan kayaan di jero imah, tekung silila torojol Sarkum dibarengan ku Nyi Sawitri bojona. Jung Jang Panji nangtung. Nyai, tah ieu anak akang Jang Panji. Kakara kamari mulang ti pasantren. Ceuk Sarkum bari ngareret ka bojona. Gek tiuk dina kursi panjang. Oh Ujang, syukur atuh hidup geus mulang. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup ka Jang Panji anu katinggalina kasep. Sarta ditambah deui ku tangtungana anu jangkung seseg tur sembada. Sumuhun abdi. Bu, hapunten nembe ayeuna tiasa nepangan. Ah tenan naon da pasti Ujang oge capek keneh. Da kakarajol. Tang tuh kudu leureuh heula jeung deui pasti sonok aya nu jeung nini hidap. Walon Nyi Sawitri bari teu leupas neuteub. Leres kitu Bu. Walon Jang Panji bari manggut tanda hormat. Solongkro ngajak sasalaman, sareta gap ditampanan. Teu pupuguh ujug-ujug hate Jang Panji ngageter. Jajantungna dumadakan jadi ratug deg-degan. Seak bulu punduk muriding bet asa karandel. Tuluy pating puringkak pating sariak kana sakujur awak. Astagfirullahalazim, nah bet kieu karasana. Ceuk Jang Panji dina sajroning hatena. Tapi sok sanajan kitu sikapna tetep ayem teu nyurigakeun. Jang Panji geuwat ngabetot leungeunna lalaudan. Yang, sok kadenya diuk cing salse. Sanajan bener ibu teh kasebut indung tere, tapi ulah asa-asa anggap we indung sorangan. Hatur nuhun Bu. Gek Jang Panji diuk dina tempatna anu tadi. Kitu deui Nyi Sawitri gek diuk gigireun Sarkum salakina. Red ka Jang Panji tuluy diteuteup meuni anteb. Bu, kumaha salira damang? Nya dina danget ayeuna mah cager ibu teh. Teu kurang nanaon. Alhamdulillah atuh pami kitu mah abdi bingah. Kumaha Jang? Geus beres masantren teh. Parantos Bu. Nya syukur atuh ari geus beres mah. Ibu Bunga, lantaran ayeuna urang bisa riung mungpulung deui sakulawarga. Lain kitu nya Kang. Ceuk Nyi Sawitri bari ngareret ka Sarkum. Oh, ayeuna urang bisa ngariung deui. Ngan si Nyai Sari adi hedap anu awah teh. Tapi teu nanaon da si Nyai mah keur neruskeun sakola nyiar ilmu keur bakal hirupna. Ujang, apan ayeuna mah hidup teh geus beres masantren. Tah ari anu saterusna kumaha rancana Ujang? Apan urang teh kudu boga rancana pikeun hirup ka hareupna. Lantaran hidup teh geus dewasa. Ayeuna mah tangtu kudu boga tujuan. Sarkum tumanya kalayan daria kanakna. Sabab hayang nyaho kana rancana Jang Panji pikeun ka hareupna. Da puguh ayeuna mah geus dewasa. Jadi geus kudu mimiti diajar nangtukeun jalan keur ka hareupna. Nya pami rancana mah abdi teh tangtos hoyong tiasa ngamalkeun ilmu abdi anu tos kacangking supados aya mangpaatna. Mung bae ari rancana anu salajengna mah nu mawi teu acan aya ieu teh Pak. Ya lamun kitu mah kumaha atuh lamun hidup teh ngamimitian diajar kana usaha. Ari usahana mah teu kudu neangan anu hese. Sabab bapa hidup sorangan boga. Pi usahaeun mah nyaeta kan hayam jeung domba. Usaha bapa geus maju. Sarta tangtu kudu aya salah saurang anak bapa anu nuluykeun. Ngarah bisa terus mayeng ka hareupna. Kumaha lamun kitu daek atawa henteu? Tanya Sarkum bari neuteup ka anakna. Mangga Pak. Walon Jang Panji teu nolak kana pamenta bapana lantaran embung nguciwakeun deui cara baheula. Anu kungsi nolak basa Sarkum bapana nitasangkan Jang Panji neruskeun sakola ka perguruan tinggi. Tapi harita ditolak lantaran leuwih milih asup ka pasantren. Anu akhirna Sarkum ambek samalah lila teu manggihan ka anakna. Tah bener Jang. Kumaha lamun kitu? Diajar usaha jeung bapa hidap. Da geus maju usahana teh. Meureun katingali ku Ujang oge hasilna. Ceuk Nyi Sawitri milu nimbrung. Leres Bu, tangtos ku abdi oge katingal kayaan pun bapa ayeuna mah. Tos benten sareng kapungkur.
Oh nyatang tuh beda tuh. Ya salila ieu bapak teh geus soson-soson dina ngajalankeun usaha. Sarta hasilna karasa. Ari Ujang teh bener daek lamun diajar usaha jeung bapak. Kunaon bapak tumanya? Sabab bapak teh hayang yakin heula kana pamadegan hidup. Daek atawa henteu usaha jeung bapak kana hayam jeung domba. Tanya Sarkum hayang yakin kana jawaban ti anakna. Ditanya kitu geuwat Jang Panji ngawalon. Sedengkeun Nyi Sawitri harita ukur ngadengekeun. Sumuhun mangga Pak abdi kersa. Nya syukur atuh Ari Ujang daek mah. Bapak Bunga. Tah kumaha lamun poe isuk urang mimitian diajar nyiar hayam jeung domba. Keur jualeun ka pasar. Saterusna marek diwaukeun kanu baruga jongko anu geus biasa sok narima hayam jeung domba. Ngarah anu boga jongko teh jadi arapaleun lamun hidup anak bapak. Tah satuluina hidup rek dibere tugas bagian nagihan duit. Sarta kudu bisa ngitung untung jeung rugina. Keunda pagawean anu sejenna mah aya si Kemet jeung baturna. Tah lamun geus kitu hidup kudu diajar nyupiran mobil. Ngarah lamun aya kaperluan kudu bisa indit sorangan. Jadi ulah ngandelkeun batur. Tah sakitu kumaha hidup sanggup ngajalankeunna? Insya Allah sanggem Pak. Heueuh syukur bapak percaya hidup pasti sanggup. Nyai, suguhan atuh si Ujang teh. Nah geuning kalah dianggurkeun. Nya poho deui kalah tuluy ngobrol. Ke atuh ibu ka tukang heula. Jung Nyi Sawitri nangtung tuluy ngaleos ka dapur. Ari Sarkum jeung anakna pru ngarobrol. Teu sakumaha lila Nyi Sawitri geus balik deui bari nanggeuy bakti dieusi ku cai enteh 3 gelas. Jeung kueh 2 keler sok ditunda dina luhur meja. Yang, sok kadinya ngaleueut. Nyi Sawitri nawarkeun susuguh. Gek tiuk deui gigireun Sarkum. Mangga hatur nuhun Bu. Nya jangkop kadinya cai heula. Sakalian taasaan kuehna. Munang meuli mangkukna ti kota. Da di lembur mah moal aya anu kieu. Ceuk Sarkum bari ngasongkeun keler ka Jang Panji. Mangga Pak hatur nuhun. Gap Jang Panji kena gelas regot nginum. Ditingalikeun ku Nyi Sawitri. Ari peuting tadi teh aya kajadian naon Jang? Da geuning meuni gujrud isuk-isuk teh. Ari dedengian mah cenah tadi peuting hidup geus tarung ngalawan siluman kelong anu sok nyerot getih jelema. Laras gitu Pak. Nah kumaha mimitina eta teh? Cingpok caritakeun. Nya Ujang cingpok caritakeun. Nah kumaha mimitina? Da ibu oge tadi kungsi ngadenge kana bejana. Basa keur dipancuran, loba batur anu ngaromongkeun. Nah aya kajadian naon tadi peuting teh? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub. Sikepna biasa bae teu matak nyurigakeun. Nu mawi kieu Bapak kali Ibu kajantenan wengi tadi teh. Barabat Jang Panji nyaritakeun deui kajadian tadi peuting. Sakabehna dicaritakeun taya nu kaliwat. Puguh bae Sarkum mereuwas ngadenge Nyi Sarah nyawana diancam ku eta siluman. Tapi sanajan kitu Sarkum sabisa-bisa nyumputkeun semu. Tah kitu Bapak, Ibu, kajantenan tadi wengi teh. Oh baru kitu kajadian tadi peuting teh. Nya syukur atuh indung hidup salamet. Bener nyata eta setan teh da aya buktina. Sok padahal satadina mah Bapak teh teu percaya kana caritaan batur anu teu weleh gujrud. Nyaritakeun siluman kelong bodas anu cenah nyamar jadi manusa. Sarta sok nyerot getih jalma. Nya tapi sanggeusna nyaksian ku panon sorangan. Pas peuting kamari manehna maling orok, Bapak oge percaya. Samala ngarasa hariwang, palaur eta siluman ngadodoh deui ka orok jeung ka urang sararea. Nya anu matak peuting tadi, Bapak nitah ka sababaraha urang pagawe sangkan milu ngajaragani masih ojay. Lantaran urang kudu waspada bisi sawaktu-waktu eta setan teh datang deui. Ceuk Sarkum ku ayeuna mah percaya lamun siluman kelong memang aya. Leres Pak siluman kelong teh aya. Samalih abdi apantos 2 kali bantrok sareng eta siluman teh. Mung hanjakal abdi teu acan terang di mana eta siluman teh matuhna. Margi pamitos terang mah ku abdi tangtos baris diudag duwi ka sayangna. Moal cenah lolos, margi eta siluman jahat pisan,
Oh, Jang. Cing sok atu akalan kumaha we carana sangkan urang bisa manggihan tempat padumukan eta setan. Lantaran lamun henteu bakal tuluy riweuh kayaan lembur teh. Sarta tang tuh hirup urang sararea moal ngarasa tentrem. Sabab nyawa urang salilana bakal didodoho. Oh, da ngaranna oge siluman. Buah isuk ngadatang rek nyelot getih urang. Ceuk Sarkum nyaritana dari pisan. Sedengkeun Nyi Sawitri ukur ngadengekeun. Leres pa urang teh kedah tiasa mendakan tempat matuhna. Mung bae tangtos moal gampang. Margi eta siluman teh pinter tiasa nyumputkeun dirina dinu caang. Sareta ku urang teu kanyahoan. Samalah ku ayeuna eta siluman nyamar janten saurang istri. Mung bae duka saha. Walonjang Panji bari ngareret ka Nyi Sawitri. Oh, eta siluman teh cenah nyamar jadi saurang awewe. Tapi awewe kajajaden. Ngan bae duka teuing saha. Tapi omat ulah nyangka ka Nyi Sawitri cara si Oding ti heula. Ngadon ger tutudinganan pajar cenah awewe kajajaden teh pamajikan bapa. Tapi bari jeung teu boga buktina. Dasar manusia burung. Si gejul teu uyahan si eta mah. Teung teuingeun si Oding mah. Make dergerat ti heula nyangka siluman ka ibu. Sok padahal ibu teh manusia asli eueuh beda jeung anu lian. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi beratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.